kenangan. Yuk rasakan bae-bae. Hiji tembang dina laguna Wangsit Siliwangi. Bangpeung suara urangna keur normal. Kang Asep Barkah tadi bahela kacapangan duka masur pajajaran tempat payung keadilan ayeuna Marisa nyuk curug galura cacadran Siliwangi tutur bebakeun asma luluhur wawanena gaukur kiwari kacapangan jamat ngadeg galupa gua luka masur pangan aku timpu kursabar Kasatria Siliwangi gerapanang ngehat wangasir ditutur wawakan asma luluhur ke jalan takabur Bapak Asep Lebatur Kabarengan kurang rukun seni kurang rukun sadaya Guru KCN kurang dukun usaha Hayu batur babarengan Ibu hajat anu bagir urang aja oke barengan urang junjungan seni Sunda Rahmat Ali ayo batur urang junjung seni budaya anu hajat hayang ayun putang so opa iya buru bahajat dia lain hayang lagu ayun putang menjaga pahajat urang panganten urang kusur ke orang kadir abah ayuna api ayuna rep sare pada lemah.
Rep sarema masih berebah Lalala kudu diayu si Agus ayun-ayun Rep sarema masih berebah Sika cabut aja bos ayo nabi ngelila bari nyari ayo deh tabut tangan lila Abos saya dicabut lagi, cabut lagi. Asik. Hidang adai, gerong adai, dah hoyong adai, itu saha gini adai si horeng gandeng jujuna gerong dei jeda dei habis wayang mana lain abdi baca diri baca gerong adai dah hoyong adi gerong adai digandelan sabetangan itu saha gini adai si horeng gini cucuna Ayun Putra ya. Lagunya apa lagi? Naon deui? Karena resan di season terakhir mah kangge keluarga besar Pak Hajat. Pak Hajat, dupi laguna hoyong naon deui Pak Hajat? Panganten kedah kapayun supados aya kenang-kenangan ya. Biar ada dokumentasi. Betul. Ini lebar Kamerun ya. Panganten kedah kapayun. Goreng atau eta mah? Goreng atau eta mah? Kumaha? Kagoda kusaha. Abi yang jogedan ku panganten Pak Hajat digusur ke sini. Nanti kena itu loh klarifikasi.
Maaf. Maaf. Iya, Panganten kada kapayun kapali dia ya. Ini Bade nu mana laguna Pak Hajat bade kagoda bade arat teh. Bapak Pimpro pengantennya digusurnya. Bade nu mana laguna? Pak Pimprop laguna bade nu mana sauna Pak Hajat. Bapak Pingpingan. Kagoda. Bapak Pingpingan. Lagunya apa? Kagoda Pak Hajat. Kapayun pengantin kapali dia serang keluarga besar Hajat sadayana ayah kagoda. Pak Hajat kagoda. Jogedan. Atur nuhun pisan kana munut lagu kagoda. Robo-robo. Katingali anu lagu kagoda bieu nu munutna joget guan kamijah. Dua-dua joget namijah dina hate jeung inung suku uyak-uyakan. Iya. Pas ditinggali perumahan. Urang teh perumahan teh yayan teh naon? Komplek. Perumahan mana? Perumahan di situ. Di mana? Perumahan kan banyak. Sebelah satu dua tiga. Mau dipun lancip ruduk. Oh Ararate. Sok keluarga besar ya mohon. CN laguna Ararate. CEN.
Kan dia joget si Ibri. Yuk lagu arah Siapa rade. Ibri? Ibri. Urang parken sok kuruh. Tarik ingat aing. Doa. Lengan para ratil hati temerean di cabang sieun heureunya. Sarua jeung bohong ditempel meuli ditempel meuli aya era bawa eta lanang siga nu bogoh nanya siga nu cinta urang ngalamun arah teu pesih cukutan heda deui hujan dauran deui gusti layung langit deui jajak surya Hasil lawan baju bergoyang jogetnya ibu alah 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 Ingin arana hati temerean di cabang sieun ngeunanya sarua jeung bohong di tabel boleh atau makan rasa birahi tinggi atau wani kalau sudah bogoh kalau sudah cinta urang ngalamun marah teu pusing akar deui hujan daunan deui gusti ari layung langit burung deui jajak surya Segala saya aboy jauh bagir awak nak nenek bibitna pengkir segala pengkir mereka naon deui Ari Hiropa mereka naon deui Ari Hiropa mereka naon ulah sopan ulah rek susah Kireu aduh iman rek naon deui eta iman rek naon deui rek naon deui rek naon deui ya sok pengantin ka dieu Ayah, no ira
Kunaon mun petik sate jebulan nu jiran kunaon pakai jeung pundung mun bisa mah geramulan Dadah Asti sayang, pengajar kita hari ini. boy alah sok sawer karunya naik nyawer Melihat adikku ada seorang pemuda, aduh datang kabarnya siapa Joget dulu dong. pengantin yang dulu saya Ayah pura-pura jangan dibuang. Si dia mendekatan di takaruan, tubuh gemetar dalam berkenalan, pandangan pertama kerenahan, oh bahagia hatiku andai jadi pacar lagi. Gesan boro Pak Hajat Kang Asep jeung Ibu Sana Amba dasar nu haera adi anggo kumocak kaluaran kali kota sedang ada haluaran depreangan. saha anu ngarangku aye seru lain tapi mah pangantenna tanah ayeuna terakhiran indungna jeung bapana jeung ninina jeung akina akina masih ada saware nya anu araya ya mah jeung bibina jeung uwana pinai naon maksudnya lagu naon cenah